Sekali deh kan ku jelis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia hajud seureut kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku jelis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ke akhirat. Masya Allah kan. Namun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalan susur tapi tinggalan HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup.